warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Ali, ya Fatahu ya Ali Fatan kabiru. Diberi puji urang sargakeun kedah Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Puja kedah Maha Kawasa disarengan syukur ka Allah Maha Ghafur. Shalawat disarengan salam mudah-mudahan dilimpahkan ke junjungan alam. Nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulawar kita kasahabatna bahkan kaurang sadaya selaku umatna anu senantiasa berusaha dikatakan kepada jalan. Para alim ulama, para kiai, para junjungan, para santri, wala satida, tokoh masyarakat, tokoh komunitas setempat, anu bersyukur di berhormat. Mengatur waktu menjaga acara kepada kesempatan waktu untuk bersyukur di hormat para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, hadirin wa alhamdulillah wa syukurallah ni'amillah berkata di hadisna Allah bila yaumil sadaya biasa hadir di masjid disarangan punya kita. Mudah-mudahan hadirna sebagai dasar wasilah diajarkan juga bantaran ibu Allah Ta'ala dipanjangkan yuswa dan sehat, dibasihan kegiatan iman sinar Islam, dibasihan rezeki usul berhubung barokah Allah, dibasihan keturunan anu soleh bersoleh, diberi hidayah taufik serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaya lipat awasan menuju darapang lahir, darapang batin, bulan wakil, bulan saya. Mudah-mudahan sehingga dengan kesehatan saudara hari menjadi kesabaran, ketabahan, salawat serta dengan berkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa bulan sadaya di pengawasan sadaya para muslimin rahmatullah. Mudah-mudahan rezeki di alam barzah dan tapi iman Islam diharapkan dosanya ditepati dengan pertama surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasalul ijabah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin para bapak, para ibu, ahli pengawasan sadaya muslim kuring dihormat. Alhamdulillah wa syukurallah ni'amillah berkat tanjiki hadisna Allah. Dina yaumi urang sadaya tiasa hadir di neraka pengawasan anu dibungkus ku memperingati di Isro'un sinare junjungan alam Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosanajan sebagian dulu kurang aya ucap harapan resepkeun memperingati Isra wal Mi'raj Nabi. Anjeunna nyarioskeun jeung naon memperingati Isra wal Mi'raj Nabi dan Nabi ogenan teu pernah ngariung memperingati Isra wal Mi'raj. Ku abdi dijawab ari memperingati Isra wal Mi'raj Nabi manganggur cangkang dari sinana. Kira-kira ibu-ibu resep cangkang resep besi. Lamun aya cawu di jalan dari cangkangan di arah moal. Lamun salam salaki ibu baheula datang ka bumi dari cangkangan kira-kira di arah moal. Jadi moal. Ternyata butuh cangkang sinaran butuh dalam sesuai antara cangkang jeung besi. Kakara baru disebut bid'ah model ibu bulan Ramadan hari cangkang ngomongguan hari kesina rangina penipuan.
Atau model zaman baheula. Zaman keur sulit ekonomi baju ogenan hese aya pemuda nu rek kawin. Teu boga kolor-kolor acan. Ayeuna neangan kurucakan talibu dikaput ku jarum kecos dijieun kolor. Paloha malam pertama diporosotkeun sarungna. Harusna aya tulisan can kapupus isi berat besi 50 kg. Jadi kira-kira eta cakang geus disabin. Kata alhamdulillah dina saat ayeuna urang sadaya tiasa hadir dina rangga memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarehat ibu tugas sabaraha tahun geus gaji. Kita sedang silaturahmi bae capak begini. Mudah-mudahan urang sadaya barokah dina sasi Rajab. Sabab sasi Rajab kalau batin sasi mungkin barokah Gusti Allahumma bi Rajab sasi Rajab sareng sabar mugi Gusti ngadugikeun ka abdi. Allahumma barik lana, Allahumma ya Allah barik lana nun Gusti mugi ngabarkahan ka abdi. Disebut barokah teh subutul khair wa ziyadatul amal. Tetep nakalusan jeung tambah-tambah nakalusan. Lamun teh dina bulan Rajab kurang ningkatkeun ibadahna, lamun teh dina bulan Rajab kurang ningkatkeun salatna, lamun teh dina bulan Rajab ningkatkeun amaliyah ibadahna ka Allah. Berarti sasi Rajab teh bakal beunang ku eta jama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Urang ningali dua tidak sebut sasi. Ra'aitu lailatal mi'raj. Saur Rasul kuring ningali malaman mi'raj di walungan ancaina ngocor. Amis tibatan madu seungit tibatan misi tingis tibatan sajud liman ya Jibril pikeun sae teh malaikat Jibril liman sholla alaika fi Rajab pikeun jama-jama nu sok maca sholawat dina sasiro. Allahumma sholli ala Muhammad ya alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Liman sholla alaika fi Rajab jama-jama sok maca sholawat dina sasiro. Cing kira-kira dina bulan Rajab ayeuna sabaraha kali urang sapoe sapeting baca sholawat? Kayak tantara atau ayeuna inget
Seingat. Ayo teringat pingsan atau sadar. Berarti orang kalau bawa pingsan ayo daripada sadar. Nah, awal man yaumal qiyamah aksaruhum sholatan cek Rasul. Pang utama yang suka dina poe kiamat zaman pang lobana maca sholawat. Da kehidupan dunia mah anu bersifat sementara, harta bakal ditinggalkeun atau bakal ninggalkeun. Awal man yaumal qiyamah aksaruhum sholatan. Tatkala jadina alam hisaban, ari alam hisaban ta tempat kumpulna manusia salam dunia. Panon poe nyorot tujuh kabehanana ukuran satu bak berarti luhurun sirah. Kabehanana kita taranjang ribu kacida dina alam mahsar dina waktu harita. Abling-ablingan neangan pertulungan ka Nabi Adam tersanggupeun neangan di ka Nabi Musa jenah tersanggupeun. Sahan tersanggupeun niwati Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi cek Rasul awal man yaumal qiyamah aksaruhum sholatan. Bang utama-utama isukan dina poe kiamat zaman upang lobana maca sholawat ka kami. Mudah-mudahan termasuk urang. Kun sabi'i ya habibi yauma asli wa ijtimai anjamu bakalnya fatan dina poe masyar kumpulan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Dari utama na isukan dina poe kiamat zaman sopan lobana maca sholawat ka Rasulullah. Dari kolot baheula geuning telesot dina maca sholawat. Udah gering di eyong sok macakeun sholawat. Cing kira-kira ibu numora ayeuna sok macakeun sholawat. Atawa TikTokan. Bujur sabeula diuget-uget ka luhur nepi ka piralna diturutan indungna jeung anakna aya di dieu. Leuheung lamun indungna jeung anakna miluan jeung nindina jeung abina dipaksa kita milu TikTokan naudzubillahi min ya semakin hancur tatanan kehidupan kurang dihadapi di saat ayeuna. Lamun keur hamil bari ngadungana jero hate lamun ibu keur hamil usapan kusalakina bari pamacakeun sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bari ngadua rabbi habli ulah anak teh bisa disolehkan didoakeun dina jero pada haranana harapan murang kalina sapertos Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Apakah ngaleukeun walungan han amis tibatan leuwih amis tibatan madu leuwih seungeut tibatan minat misik leuwih tiis tibatan es liman sholla alaika birrojab pikeun jama-jama nu sok maca sholawat dina sasiro mantak di bumi urang gederkeun maca sholawat di sawah maca sholawat asal ulah tarik teuing mun ceceuleuhna ceuk batu teh raha karasa di gunung maca sholawat asal ulah dina tempat anu kotor seperti di WC rek sare maca sholawat da ieu mah rek sare teh lalajo TV sasaretna aku lain lalajo TV tuntungna TV lalajo nu sare aya di urang begitu hiji kadua
Rasul nyarioskeun kulun nas yaumul qiyamah yang setiap manusia dina poe kiamat lapar haus jeung dahaga. Aya kiamatul kubra hancurna alam dunia. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqa'atiha katibah qamidatun rafi'ah. Idza muzzatil wa bursatil tatkala kiamat datang moal aya nu mampu ngabohongkeun saurang ogena sedengkeun waktu Rasul Isra wal Mi'raj ningali gambaran dunia teh diibaratkeun ini geus kolot. Ari geus kolot teh geus kembali deui wa man nu'amir tununake subil khalqi saja manu dipanjangkeun umurna ku Allah dikurangan baheula mah urang teh jag-jag ayeuna mah geuning geus kolot mah mulai karasa tukur disarana jeung jetrek. Leumpang kewenan ka gunung baheula mah jag-jag ayeuna mah ditambahan ku itu kulit tu baheula mah cangker panggeulisna geulina caina mah kawas kana sekat ngerut waos nu tarina beres bodas geulis ayeuna mah geus mulai caroklokan ku incuna dibere baso ogena daripada lemu mutar nu aya digegel kalaka harup balik dituntuna dieleg nepi ka kaselekna maot teh gara-gara baso. Wa man nu'amiru nunaki zubil dalam murah mudah-mudah kalimatan dunia memuaka udah dan pokok kalimatan dunia mengandung tilu hiji barang tuang nepi kawar geus warak manghilang kalimatan ibu kauleman panggeulana datang sagala aya di uleman kawinan kana harewos kata tangan hanya kada harula lidah harum manilopakir sok atuh deui tah geus warak berarti geus hilang kalimatan kaduana sare nepi ka tibra geus tibra disarekeun deui aya urang hilang nikmatna timbul kapuyeun geus kolot pada hareun dikurangan baheula apa keur ngorang ieu urang teh dahar peuteuy jeung pedak samel eret 3 papan teh jag-jag ayeuna mah 2 mata ogenan langsung puyeun baheula mah ibu dahar baso sambalna ogenan kanya 3 senok kuat ayeuna boro-boro make sana sangol ku saos taun geus langsung umpat kawes berarti wa man muhammir hununa dizubil ikateluna nikmat kikituan hubungan suami istri ari malam Jumaah anu sunnah nu saja jadi wajib nepi ka mana anu pun nepi ka bijil geus bijil mah hilang kanikmatanana aya di dieu nepi ka subuh merenteu singkang anu pun nepi ka bijil geus bijil ningali nu salaki barang mimiti mah kuat dedegna geus bijil mah luhak lehe geuleuh ningali naukena berarti geus dikurangan ku Allah kanikmatanana tadina poe kiamat baik kiamatul kubra hancurna alam dunia atara kiamatul sughra mautna sebagian jalma maka di ayeuna keur usum panyawa aya zaman maut ku covid teu kau pengapesan di covid teu naudzubillah min mudah-mudahan di urang mah ulah aya maka ni gara-gara ya si covid teh sagala macet ekonomi macet pendidikan macet baru dak ngapoe pelajaran online da lain pelajaran diajarkeun anak ukur kalah main ujian secara online da lain ujian ngaran ujian mindahkeun jawaban tina Google kana soal sok tingali barudak ku abi ditingali pas tatap muka nilainya 7 8 jadi hari keur online mah barisaan 10 bener kabehanana ditanya ku abdi budakna geuning bisa nepi ka 10 kiai keur di jero kelas mah teu bisa nu saurang bagian neangan dina Google nu saurang bagian ketik deui atawa dikopikeun tina Google kana jawaban apal geusina teu apal nu penting mah tulis soalna dina Google berebet geusina pinahkeunnya jadi bener lain neangan ilmu ngan ukur pinahkeun bari teu apal sih geus sataun ayeuna generasi urang dihancurkeun dibodohkeun da yakin budak urang teh kalah sering kena minta kuota daripada minta jajan naon sababna sabab kacanduan tina alat komunikasi kacanduan tina media sosial terjadi di saat ayeuna mudah-mudahan masih ngaleungit penyakit
jalma dina poe kiamat haus lapar jeung dahaga. Aya maut, kiamat tu sugro tatkala dicabut ruh jeung jasad dipisahkeun. Cek Rasul la ilaha illallah innal maut sakaratin. Taya di pangeran saliyati Allah saja sakaratil maut teh kacida jadi. Kulit jeung daging kan papisah eta teh. Ngan geus ngahiji aya istilah disebutna sakulit sa daging coki lamun nyenglen kulit saeutik kurang dibenyeng. Atawa ruh jeung jasad umur tina 4 kandungan 4 bulan maca Yasin, maca surah Yusuf, maca surah Maryam dihijikeun ruh jeung jasad. Bubrag ke alam dunia 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Datang malaikat Ijroil rek misahkeun di ruh jeung jasad. Timimiti dibenyeng tina gunung suku kalau wa idza balagatil qulub tatkala ruh nepi kana tikor. Cek Rasul lamun teh jalma keur sakaratil maut leuwih nyeri daripada jajagan bedog bisi teu percaya jeung tipayu. Lain ngumpul malaikat Ijroil rek cabut nyawa dina waktu urang keur sakaratil maut, tapi iblis oge datang ngaganggu Nabi Adam kudu nungguan teu kakupingeun teu katingalieun tapi kudu sakaratil maut mah katingalieun. Iblis mamawa cai he jaman sakaratil maut. Lamun anjeun ngaku ka kami sebagai pangeran ku kami rek dibere cai, tapi lamun anjeun teu ngaku ka kami sebagai pangeran ku kuring moal dibere cai. Dina kaayaan harus lapar jeung dahaga dina waktu sakaratil maut. Lamun lemah keyakinan, lemah keislaman bisa-bisa cilaka 12. Cilaka iman teu sinar rukun Islam, rukun iman aya genep. Cilaka Islam teu sinar rukun Islam sabiji 5. Genep jeung 5 sabiji 11 ditambah ihsan berarti jadi cilaka 12. Mantap cek Rasul teh laki membawa taku bika 5 la ilaha illallah. Sok papatahan cek anu katuhuna jaman keur sakaratil maut kecap la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga tentaya datu maha kawasa anu mukhalafatul hawadis jiwa tidak gusti pentingna urang ngagaduhan urang kali anu soleh teh minimal dina waktu keur sakaratil maut mampu mapatahan cepeur katuna la ilaha illallah. Da percuma budak beunhar luhur harta naloba harta na kudu juro di pantau malaya di tengah iman luba beli loba lobokeun ceuk paribasana lamun teh dina waktu keur sakaratil maut teu mapatahan kolot na kulapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini barangkali urang sering kalau mungkin barangkali soleh tersoleh. Budak beunhar teu soleh mah anak teu dipikaresep teu pikangeunangeun. Belum tentu kolotna budak beunhar kolotna menikmati karena kabunharan menjadi budak. Nah, budakna boga mobil osok kolotna numpakan 5 meter. Budakna nyimak 3 tingkat 4 tingkat osok kolotna ngendongan 5 tingkat. Ternyata lamun tema beunhar kitu soleh belum tentu kolotna menikmati karena kabunharan menjadi budak. Mantap penting ngagaduhan urang kali anu soleh dosa al-qaim bi huquqillah wa huquqil abdi anu mampu negakeun hak Allah jeung negakeun hak hambana Gusti. Dicabut ku malaikat wa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tamdun. Anjeun bakal ningali kana tempat pibalikeunana mantap ayeuna mengareret ka beulah katubuh ditingalikeun gambaran surga berarti eta jama kakari cirian pibakjaeun. Lamun ngareret ka beulah kenca ditingalikeun gambaran situ neraka mata wajah mayit teh beda-beda. Kosong urang ningali wajah mayit. Aya we nu molotot, aya we nu nolol letana nepi ka kaget. Aya wae nu senyum mungkin we keur ningali kaindahan surga kan teu meunang kurang dihukuman di neraka leuwih surga. Kan cek Rasul tatkala dicabutkeun ningali kaindahan surga min alamati sa'adah eta jama pibagjaeun. Tapi lamun dicabutkeun ningali siksaan neraka ngareretna ka beulah kenca berarti eta jamin alamati saqawah eta jama ciri picila
Mudah-mudahan ulang maut tadi kaya husnul khotimah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, yen dina bulan Rajab urang sadaya salawasna diningkat ke ibadah ka Gusti Allah. Sasi Rajab ogeuna aya sejarah. Naon sejarahnya? Nyata Nabi Isra keur sinareng di Mi'raj kirana junjunan alam Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah itu bantuannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasul diisrokeun sinareng di Mi'raj. Jadi Rasul diisrokeun jeung di Mi'rajkeun sabab dina taun eta taun kesedihan. Jadi disebut tahun kesedihan hiji istri Rasul Siti Khadijah wafat. Pengelola keuangan Rasul. Manajemen keuangan, manajemen bisnis dakwah Rasul teh aya di Siti Khadijah. Nuga bentengi tina sudut harta benda pikeun dakwahna Rasul Siti Khadijah. Sing kira-kira apa kurang lamun istri mau? Sedih. Innalillahi atau alhamdulillah. Dua rupa innalillahi terus alhamdulillah. Da aya kabeh nu mau alhamdulillah cenah pun bojo teh lancar mau. Alhamdulillah. Bukan di mana dalil tatkala istri mau nyebutkeun alhamdulillah. Istri mau kaduana benteng keamanan pamana oge mau. Hartana mulai mengikis teu aya, keamanan oge teu terjaga. Selaku manusia biasa Rasul bingung, susah. Diuji ku Allah. Dan orang mungkinan hidup dalam dunia bakal diuji. Semakin besar ujian luku Allah dipasikeun, lamun diterima ku kasabaran, lamun diterima ku katabahan, semakin besar peluang kesuksesan bakal diraih ku eta jalan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang jama bakal diuji, bakal dicoba ku Allah hiji minal khawfi tina rasa sieun, osok kurang sieun tara. Sieun naon? Boga budak leutik sieun teu kabiayaan, boga salaki teu balik-balik sieun naon? Nyanu. Kasieun cicingna jero hate, penting sieun kunaon? Poe kujuri. Berang sieun kunaon? Sieun kunaon? Ya apa cenah? Berang sieun ku kosipa. Mudah-mudahan baru kabutan sing lalunas. Nanti lunas ulangi jam dulu. Terbuka utang 500.000. Aya ibu-ibu ngaduman nepi ka sacerik-cerikna ya Allah, abdi teu lunaskeun hutang abdi. Pasian jalan abdi jang ngalunasan ieu hutang. Beres hutang nu 500.000 tang ieu deui. Nu 500.000 gen kanya ceurik mentana ka pangeran. Nah, ari geus lunas jadi nginjem deui. Mudah-mudahan sing lalunas. Sabab jeung Rasul ulah waka dikubur ieu mayit salaki bogeun keneh ku. Mantap sok diikrarkeun daripada buruk dalam dunia.
tadi kubur-kubur bilih teh mah ya almarhum pangagaduhan utang insya Allah terus setengah gaduhan naon insya Allah ahli waris tanggung jawab belum ahli waris nasoleh kumaha ahli waris teh soleh teu hayang ini teh apal ge jeung oge teu hayang naon saha nu bakal disiksa mayit tah jeung ahli waris tah sabab teu daek naur kana utang nu jadi kolot Rasul bingung susah jama ogena diuji ku Allah wala nabluwanakum bisyai'in minal khawf dijitina rasa sieun nu paling dipaurkeun kurang masih teu nyanak iman sinareng geus minal khawfi wal jeung rasa lapar sakapun wareg sakapun teu warak minal amwal jeung kurang na harta benda aya harta teh sakapun aya sakapun teu hari neangan mah hese capek isuk-isuk nepi ka sore menang 100.000 can nepi ka imah geus loba nu nagih di jalan teh nepi-nepi acan ka imah teh ternyata wanaksi minal amal kurang na harta benda mata ke Rasul nu disebut jama beunghar teh lain ditinggali tina sudut harta standarisasi kabeungharan jeung Rasul la isal gina an kasrofil mal walakin al gina nafsi lain kaasupkeun beunghar zaman nu loba hartana tapi nu kaasupkeun beunghar zaman nu beunghar hatena nu disebut beunghar hate mampu narimakeun kana kenyataan nu jadi matak makna la ilaha illallah nu kahiji la ilaha illallah la maujuda la ilaha illallah la maujuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak di dieu kieu teh urang keur calik hakikatan tapak damel saha di dieu kieu teh urang keur untung tapak damel saha di dieu kieu teh urang keur rugi tapak damel saha sing lamun salah datang bari ke rugi usahana osok yakin eta yen takdir Allah. Halo. Osok yakin tara. Cek bapak teh mulang ka imah teh usaha teh rugi eta da panung geus molotot. Bibir geus monyo, keur monyo kadina teh. Rugi jeung rugi usaha teh padahal la ilaha illallah la maujuda illallah. Standarisasi kabeungharan teh anu mampu narimakeun kana kenyataan teh jadi ai ari teu hikmatillah ridho tina pembagian di Gusti Allah. Ibu enjing-enjing nyangu jeung beuleum pedang ari pas ningali tatangga mencit hayang kabayangkeun mata dahar jeung daging ayam kenyataan jeung beuleum pedang jam sarapan geus asa dan kecandahan dahar cek sarangti kunaon mah teh dahar kana muat tatangga ngangeuran naon eta tadi katingali mencit hayam ditungguan nepi ka jam 10 tatangga can ngangeuran daging hayam jam 11 can datang we ngangeuran daging hayam nepi ka turun kareun imah tatangga kagoro keucetos bareres acan atos tapi teu ngangeuran kira-kira nikmat mual sabab antara kenyataan jeung bayangan beda. Bapak lalajo dangdutan pasal nu kawinan artisna kan seksi kutilang dasi kurus tinggi langsing dada berisi make rok mini sajeunta tina titik pusat mulus teu make stocking bujurna kaluhur ka handap dadana katingali cagang katepean nu berhilang cing kira-kira lamun keur laju dalitan sok menurut tata pas abdi narima nu kawinan aya aki-aki keur lalajo dangdutan di kebun samping cek abdi teh keuling ka hareup jelas cenah jelas di kajauhan nya jelas pentingna eta nu hajat langsung yasinan pas diuk igireun abdi ku abdi diteu yasin
tak yasin anak lah di sekolah nanti kade kan yasin udah jadi dekade saya ukuran menjadi jelas kok sehingga normalnya nih di sekolah oke nih begitu asup setan karena jero hati membuka pamajikan kawas kieu asawaas resep ai balik ka imah pamajikan awakna badak make dasar nuju sasara we keur nyekelan remote sabeula nu hiji disampaikeun kana porsi eta buka lain kasih gajah pina asup setan karena jero hati asa beda nu jero imah jeung di luar ieu mah nya pamajikan teh kudu perbuki imah teh kira-kira nikmat moal lamun antara nu di luar jeung nu di jero teh beda atawa ibu karena ibu rumah tangga teh kabagi 3 fase hiji fase romantis anyar kawin kerajaan nikah makan romantis panganten nya silih tulungan mama bapak ayah bunda keur anyar kawin eta mah 40 tahun eka ditu beda deui ngobrolna masa kritis sok silih salahkeun pantang lamun teh geus basa 40 tahun ka ditu rumah tangga hek nepi ka pegatna ya kurang sok tara budak deui sababkeun masa kritis nu geus kolot mah masa realistis jadi nitipkeun diri da teu payu pamajikan geus kolot salakina oge geus teu bisa ka mana-mana deui eta mah masa realistis sesuai jeung kenyataan angka penceraian nu aya di pengadilan agama teh hampir 60% gara-gara HP. Nah HP dikumahakeun kitu aya zaman ayeuna mah tiasa ningali lain nunggu sakampung, lain nunggu sakota tapi bisa salah kuliah. Pas ditingali dina Facebook di tayangan mantan kabogo katingali foto jangkung bodas tukangna aya mobil imahna 3 tingkat asup pe kana jero aten aing kawin ka si ieu baheula ada maka talang sarasa model ayu aing ngareret salaki di kopolot ngareko dina kursi hideung leutik hirup deui kira-kira nikmat moal nikmat lamun bayanganna aya di luar mata kategori kabeunharan lain tina surut harta benda jeung jabatan tapi kategori kabeunharan cicing dina jero hate masih wa naqsi minal amwal wal anfus was samarati tapi akhir ayat Allah madaud wa basyir sok bede panggung pikir jama-jama anu sabar semakin besar ujian yang Allah berikan andai kata diterima dengan kesabaran maka semakin besar peluang kesuksesan yang akan kita raih di masa yang akan datang. Kulantaran Rasul sedih rek diangkat ternyata Rasul diangkat melalui Isra wal Mi'raj. Moal bisa Isra wal Mi'raj lamun teu bersih. Maka datanglah malaikat Jibril dibelah dada Rasul, dibukakeun dada. Mentak mulai aya operasi teh zaman Isra wal Mi'raj Nabi dibersihan roda ilul qalbiyahna, dibersihan kokotor hatena minaria itinaria. Ayeuna teh amal hati yang katingali ku batu. Ibu ngaji gagaro we kana sirah. Ternyata lain atul-atul ini mau gegelan nu anyar. Cik kira-kira eta disebut riang gitu. Daya zaman salawas aya katingali we ku batur. Kira-kira tas meuli katel anyar terapkeun di tengah imah da tatang arek namu. Ceuk tatang teh euceuk geuning aya katel anyar di tengah imah anyar ku ieu teh. Luhung lamun meuli katel aya pelembang meuli jeroan. Rek ngaji make kutang di luar. Ceuk tatang teh euceuk geuning make kutang di luar. Anyar ku ieu teh. Jadi naon jadi pujian? Jadi dina nu tadina aya menang pujian tapi ternyata jadi menang dina minaria itinaria dan takabur tina takabur tina sombong ngarasa diri leuwih ti batur padahal jangan teu daya teu upaya teu ngagaduan kakuatan kecuali ku pertulungan ti Gusti mata dina Sunda mah lamun beunghar disebut namani beunghar lamun jangkung disebut namani jangkung lamun kasep disebut namani kasep da asal jalma teh asana tina cai mah ai cai mah dina geus atawa suci kan barang ge ya hayaman jeung di jelema cing kira-kira bae mana lamun ibu-ibu ini dagang
eno hayang payu moal. Lamun anjing ibu ngantongan cimane salaki dihidarkeun kira-kira payu moal. Barade ya bibit unggul coba teu ira sana jualan barade. Ternyata mulia kena pihayakeun daripada pijeuleuh. Kunaon geus dibersihan roda inul qalbiyana dieusian ku opat komponen perkara hiji Rasul dipasihan ku hayaki yakin. Jadi hikmana malam urang geus dipuji ku Allah timbulkeun kayakinan jero hati. Yakinna ka saha? Da kumaha kawasan nyata-nyata Gusti Allah. Sabab aya aturan Allah nulungan hiji perkara teh lain perkara dipikar sepura. Mun urang nyiap mobil hek ragu ngajero hati da sok cilaka. Tapi timbulkeun heula kayakinan ngajero hati kakara bisa nyiap. Ya ogenan keyakinan kadat Allah ogenan samude kitu. Tatkala keur mentok-mentok menghadapi setiap permasalahan pasrahkeun ka Gusti Allah. Qul huwallahu ahad Allahu somad. Qul bejakeun ku anjeun Muhammadin Allah teh esa Allahu somad Allah tempat dekat. Tingali Rasul waktu hijrah. Rasul hijrah Sinar Abu Bakar tinggal duaan, nu saja terus dugi ke Madinah. Dina hiji wong Rasul berangkat terus asup ka guha. Makani guhana teh pono. Umat kafir dipimpin ku Abu Musa, balik senjata lengkap, geus nepi kana hareupeun guha. Ya Muhammad seluruh sahabat Abu Bakar. Urang teh nepi riwayat perjuangan teh saat ayeuna umat kafir geus aya hareupeun guha. Katukang mentok kaharep tentara geus pinuh kabehanan. Tapi naon jawaban Rasul? La tahab wa la tahzan innallaha ma'ana. Ulah sieun ulah susah Allah beserta urang. Cing kira-kira urang sanggup belum begitu moal. Saraki data yang usaha rugi. Cing ibu teh, duh, cing bapak teh tuh rugi usaha teh cing ibu teh la tahab wa la tahzan innallaha ma'ana. Ulah sedih, ulah susah Allah beserta urang. Cing kira-kira aya isti urang begitu. Rasul geus mentok la tahab wa la tahzan innallaha ma'ana. Ulah siap ulah susah Allah beserta urang. Mudah-mudahan urang sing aya kayakinan kada teu maha kawasan. Ya tadadat Gusti mantap lamun urang keur sakaratul maut oge nanti timbulkeun keyakinan ulah mentingkeun urusan dunia pohokeun sawah pohokeun kebon pohokeun imah fokus kana pikiran urang kana lapan la ilaha illallah. Hiji di urang tersedih teh timbulkeun keyakinan usaha rugi parebe aku beurit laut bentas kucai kucaan tapi ulah sedih data kepala tahzan innallaha ma'ana. Kedua tatkala keur diuji keur dicoba Rasul dina jero hatena dieusian ku Islam. Jadi hikmahna tatkala urang keur diuji Islamna timbul. Lamun iman keyakinan dibingkai ku rukun iman. Islam diibaratkan paraku. Urang keur ngangkleung dina tengah-tengah lautan alam dunia mesin aya 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, tuluy ka naik haji. Lamun teh majama keur diuji keur dicoba ku Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sok anjeun minta tulung ka Allah jalan sabar jeung jalan salat. Lamun urang keur boga masalah, salat mah ditinggalkeun nu tadina tara berjamaah jadi berjamaah. Nu tadina tara salatna akhir waktu, ayeuna dari awal waktu sabab keur menghadapi masalah nu kacida gedena. Nu tadina tara tahajud jadi sok tahajud. Komo lamun teh apa tahajud babarengan sarakikeun pamajikan kata Allah minal dzakirina wa dzakirati katsira. Dituliskeun golongan istri zikir, golongan pamakan zikir kasiron kalawan zikir salawat. Cing kurang umur rumah tangga sakit kesabaraha kaleulah tahajud babarengan. Kosong. Cing teh penting kurang ajakan tahajud. Bapak dipayun ibu ditukar Allahu Akbar batur keur sarare imahna caang jeung rame lain lampu lain balat Gusti. Tapi caang jeung lampuna teh keur zikir ka Gusti Allah. Cek bapak teh teu bisa ngadu makna, ngadu mah ku bahasa Sunda ogenan Allah mengingat.
beres sholat tahajud minimal 2 rakaat bapak ngangkatkeun pandangan cek bapak teh ya Allah pasihan abdi jeung keluarga abdi kekuatan iman sidarat Islam cek ibu di tukang teh amin sora amin menjadi pamajikan isukan bakal jadi saksi di hadapan Allah bakal jadi jaminan keselamatan dina waktu bersilih hisaban dina poe hisaban isukan kira-kira orang siap kan bapak ngaduanan umum ulah diususkeun bisa jalan jadi sepasea ya Allah solekeun pamajikan abdi ceuk ibu teh na aing mundur akhir teh wasana geus soleh wae kunang abdi jeung keluarga abdi ceuk bapak teh ya Allah tanu nu mikireun imah hayang kapimilik ku abdi ceuk ibu teh amin ari kitu mah ulah make ari kitu mah deukeur ngadua ka Gusti Allah coba lamun ngaduan asal pikir ya Allah abdi teh hayang muga pamajikan dua ngan hayang pernah muga mitoha dua diaminan mampe sehingga di pikiran orang muga pamajikan dua tapi hayang pernah muga mitoha kata Allah minadzakirina wa dzakirati katsira dituliskan golongan istri nu dikir golongan pameget anu dikir kasiron ngalawan dikir saseueur-seueurna jadi lamun urang keur ngagaduhan masalah Islamna dijalankeun kayakinan dijalankeun salat dilaksanakeun sabab Islam diibaratkeun parahu nu keur ngangkleuk dina tengah-tengah lautan alam dunia sakapun aya ombak nu leutik sakapun aya ombak anu badak sakapun libak kana batu karang lamun teh mah meski nanti dijalankeun mungkin parahu nanti lelep kana lautan alam dunia tujuanana lain rek neangan laut nu aya dina lepas lautan tapi rek neangan emas permata nu lebih berharga daripada harta artina rek neangan kehidupan abadi jatana kehidupan akhir Islam tah mantap salat makan pangkopon ngan kategori salat teh aya mantap sebab ngalaksanakeun babatara salat kabuka oratna eta salatna biasana ibu-ibu mah biasana dipikirna lamun teh makaluar rambutna sok sanajan salat eta kan orat berarti batal salatna mantap wayahna ibu mah sakalian salat teh kudu ngaca heula aya nu kaluar teh rambutna atawa tinggal di bawah sebab tanggung jawab salaki kira-kira urang ibu sok ngaca meme salat bandingkeun jeung kabuleman sabaraha kali ngaca di jero kamar dina imah spion batu ditilepkeun pake ngaca deui wae datang kana tempat uleman aya kaca milu ngaca deui wae ngarep menghadap Allah teu ngaca deui di mana kitu batasan utupan orang di luhur jeung di bibir aya teh harap nanti dirina naon malam urang teu tarawan Allahu Akbar aya nu heureuy bapak disarung make teh di calana make euteung teh handap katingali kana antung-antungan kira-kira batal teh salat dibatas sabab eta mah di handap atau zaman ayeuna mah ku HP dipoto di handap batal teh salatna henteu sabab eta mah di handap menjadi nutupan mati pikir jeung kitu aya salat nu sah jumpon syarat teh rukuna aya salat nu makbul kan paling biasana salat nu makbul alladzina hum an sholatin qasimun an sholatna dikarenakan nu kahusuan ka Gusti antara hate antara lisan antara anggota badan milu salat tapi hanap kira-kira urang keur salat hatena osok milu salat bersolat poho diadu jeung poe pare kira-kira ingat kalau dengan poe pare ibu-ibu rek salat asar rek sangu caraya ceuk ibu teh rek salat heula amin jongjon Allahu Akbar iya kana kedua iya kana nasta'in teh geus mikiran gas sasadus bea kieu teh asa geus tubuh di warung teh tadi papai ka warung neangan gas keur salat tapi ka salam terakhir geus beres nyaho dina salat dina kenyataan jadi kumaha nah jadi dandanana wayahna eta salat teh kan jadi can seperti Siti Robiah Al-Adawiyah teh seorang istri anu salihah kira-kira
Ibu-ibu udah selalu saya berikan mau. Siti Robiah Adawiyah teh seorang istri anu solih. Hiji, mudah-mudahan biasa diturutan. Ibu-ibu badai mau nurutan. Bisa. Hiji Siti Robiah Adawiyah mau ngaputin sok pakai baju ipis. Kosong ibu rek sare pakai baju ipis. Lamun zaman ayeuna mah disebut teh naon baju ipis teh? Nah, nu siga kaduana bari saseungitan nu kaduana Siti Robiah Adawiyah ngaputin sok nawaran kanu jadi salaki. Kira-kira Bapak pernah ditawaran sama majikan? Ibu osok nawaran. Pangbagja-bagjana salaki lamun saya mah ditawaran ku pamajikan. Kira-kira penting teh ibu arek nawaran kalau jadi salaki. Beureun cek Siti Robiah Adawiyah ahan hadina ieu wengi aya kaperluan teh ka abdi. Asawa asa Pak. Dia mah teu buka duit di toelan ku salaki cicing teu buka duit. Bahkan mereka dicek-cek di jungkal teh ranjang sagala. Lamun sarogena keur taya kaperluan digentik baju nu ipisna ku pakaian ibadah. Lamun cek ayeuna mah bukanna. Salat hiji wengi Siti Robiah Adawiyah dua rakaat Allahu Akbar beres salat anjeunna kula dina kula mimpi. Pepenak jeung hiji tangkal anu badak leubet buahna hejo daunna ditingali ti kajauhan. Cek Siti Robiah Adawiyah ya Allah ya tangkal teh pasti loba piuntungna. Disampeurkeun ku Siti Robiah Adawiyah ternyata loba nu kurakna daripada nu nafal. Datang hati suara nu tanpa jentuh ya Robiah Adawiyah. Ieu teh gambaran salat anjeun penting tadi naon sababna ieu buah nafal jeung naon sababna ieu buah murah. Nu nafal sabab anjeun inget ka Gusti Allah. Nu murah mah sabab dina tengah-tengah salat anjeun inget kana adonan roti. Jadi urang teh loba murahna loba nafalna. Dina waktu keur salat. Sedengkeun salatna tihang aga macam tihangna tina beton, tina awi kolo, tina awi murah. Lamun awi murah teu kaopat baku amin meureun tare runtuh. Jadi ibaratkeun agama urang nu salatna teu bener ogena teu kaopat tebak amin dicoba ku Allah ku kamiskinan rek itu teu kabagian bansos ogena pasea jeung tatangga gara-gara tihangna tina awi anu mo. Ngan wayahna pikeun pamegat mah kudu berjamaah. Lah salat di masjid teu sampurna salat di zaman matana di masjid. Lada di bumi gaya musola beda, tapi nu salat di masjid eta leuwih hade. Kapan aya hikayat nyarios gini datang sejasi. Dina Siratal Mustaqim, hanapna neraka tungtungna surga, ulah-ulahna kabeh. Bisa jeung henteuna di Siratal Mustaqim tergantung amanah jalan. Aya seperti kilat, aya seperti naik kuda, aya seperti angin, aya seperti manuk ogena. Aya umat mukmin keur ceuring dina tungtung Siratal Mustaqim. Ditanya ku malaikat di mana tentang ieu mukmin, kunaon anu ceurik wae mukmin. Cek eta mukmin abdi teh sanggup di Siratal Mustaqim sabab abdi teu pernah naik haji. Abdi teu pernah kurban, teu pernah maot syahid. Abdi lain jaman jujur salawasna. Abdi lain jaman taat salawasna. Abdi teu sanggup teu boga tumpakan di kehidupan Siratal Mustaqim. Ditaros ku malaikat nanya kosok berjamaah di masjid. Cek kata mukmin abdi kosok berjamaah di masjid. Undang we masjid supaya dipakai berjamaah. Kudu ilal jannah. Asup kana surga na Allah teh numpang masjid. Mudah-mudahan ieu masjid teh sing jadi saksi isuban dina poe kiamat sing jadi tutupakan pikeun ngajamin kana kasalama. Dua Rasul dieusian. Katilu Rasul dieusian ku ilmu. Jadi lamun urang teu muga masalah nu kacida gedena tingkatkeun ka ilmuanana fasalu ahla dzikri in kuntum lata. Lamun sok tanyakeun ka jamaah anu ahli ilmu lamun anjeun teu apana naon. Tayangan solusina melalui ilmu. Ulah cicing diimahkeun boga masalah tapi tayangan solusi nu terbaik menurut Allah. Kaopatna Rasul rek Isra wal Mi'raj teh rek diangkatkeun ku Allah dipasihan sifat hilim. Ari hilim teh bijaksana. Setiap permasalahan yang dihadapi
maka hadapi secara bijaksana. Rasul mah pang alus-alus nama tekan tilu hiji ngahampura ka jaman nganyerikeun. Setiap malam Rasul diciduhan, Rasul senyum. Cing kira-kira urang lamun aya tatangga nyeduhan senyum moal. Kali buat deui diciduhan deui komo mereka jomanya. Rasul senyum, katilu kali nu nyuduhan teu aya. Ditaroskeun ka sahabat, ya sahabi wahai sahabat kami. Kamana ya zaman nyuduhan ka kami? Ya Rasulullah ayeuna teu damang. Lumpat Rasul ka bumi nyana tuangeun kalongok zaman usuk nyuduhan poe. Padahal lain umat Islam, lamun teh mah urang gagaruhan tatangga hek pernah ngajarikeun kana jero hate. Sanggup panggeulana ngalongok mungkus beas. Sanggup moal. Salaki kemana-mana mau HP, KWC dibawa, sare dibuka batuna, telesok tina HP hiji waktu, salaki jadi betul, gumpat KWC gerak HP. Kalau gak dibuka, gini aya WA nu asup, WA na ayeuna lalaki tapi fotona awewe, ayeuna dewa tapi fotona dewi. Terus perhatian terus juga acan, aduh, geus kolot disebut maaf, padahal teh aki-aki. Singkatan muni bangga hatena tos emam acan sigi bosok merhatikan cara gitu kan sugan di WA tos emam acan bosok kan kudu ti luar diperhatikeun tos emam acan cing kira-kira ibu sanggup ngahampura ka saraki moal palingan sia teh ka mana-mana membawa HP dari balangkeun HP-na rusak HP rusak paseman. Cobalah mungkin ibu hampura abdi teh teu ngahajat muka HP-an geuning aya WA siga aya hubungan jeung istri nu sejen bilih janten fitnah sok we nikah deui kira-kira aya mah urang kitu. Asa moal aya eta teh hilif bijak sana Allah nulungan hiji jalma ayatulan lain ku perkara nu dipikara sepura tapi ku perkara nu teu dipikara sepura. Contoh ibu rek kalau mau budak ka Jakarta budak berlimpah karena kalau terjadi budak pasti sampai marang beres di maghrib mula busagala diasupkeun kana karung beasna caukna tapi ka cauk nu pangleutikna tadi disebutna butitina naon ranginan opak wajib diasupkeun nepi ka sakarung. Sabab deh kalau budak di Jakarta aya nu geuting. Subuh kene geus diaturkeun ku ojek ka terminal. Naik kana bus cicing merek neangan geus numpang belan ada rusuh teh. Ari geus cicing baparina jero bus diaturkeun lumpat ka WC cicing di WC. Eta bus geus berangkat. Cek ibu teh antosanna pun lanceuk can lebet kana bus aya kana di WC. Terus 5 menit ditungguan can kaluar kana tina WC. Cek naik tengkewe naik bus nu kadua. Sabab ieu bus tos CF waktuna ngetem. Ibu bakat nafsu sa karung babawaan digusur kaduga. Ai pelepah bus berangkat datang salaki ngomekeun kolor nanyakeun bus kira-kira disarekan moal. Meureun teu diamuk. Kamana we atuh lila-lila teh kudu nyeri beuteung. Dah naon atuh isuk-isuk. Kira-kira leuweut ngan make cengek genep sikik eta da nafsu merolong. Cek aing geus kolot untuk sakali lebok cek aing oge. Geus teu era ieu nyarekan salaki hareupeun batu sabab naik kana bus pamajikan salaki nanyakeun cai di mana cai jang minum cek pamajikan teh seangan geus sorangan bakat kuku dulu ayeuna tengah jalan kuping wartos terus nu kahiji lebet kana jurang maot sadayana. Pertanyaanna alung nyalametkeun melalui naon? Sanggup ibu ngaturkeun mun ka salaki mun kana nyari beuteung. Lamun teu nyari beuteung ngomong urang teh milu ka jurang kabehanana. Satu sisi musibah tapi di sisi lain kita terperlu nanti Gusti Allah mata healing dina setiap menghadapi permasalahan ini. Hadirin para bapak, para ibu, ahli pengawasan sadaya dan Gusti beri hormat. Tesawias-wias deui kana sejarah Isra wal Mi'raj dakwah kos-kosumi. Terakhir kurang muhasabah.
Urang ngaos ke istighfar, diakhiri jeung ngaos ke sholawat sasana. Lamun urang emun hirup di alam dunia kan ikut pangbaraan. Lamun aya urang yuswa 50 tahun belum tentu 50 tahun di kamar. Lamun yuswa 40 tahun belum tentu 40 tahun di kamar. Bahkan dinanya panjang umur namun kemudian Allah seperti dikurangan segala. Sakapun mah hati urang teh hayang terus mengumpulkan dunia. Padahal dunia mau ayat ujung dan dijamin Allah mati sekitar kahaya. Sehingga sakapun orang tertiba karena kesalahan, menimbulkan karena dosa berdosa. Hadir di naya kesempatan lain zaman bersih. Hadir di naya kesempatan zaman bobol dosa tahu. Mungkin wae ngobrol nabi lebih tinggi dosa daripada bapak ibu sadaya. Anu amal dosa iwati diri masing-masing. Cek Rasul selalu bilang katanya ke karena hati anjing masing-masing. Ulah nanyakeun ka salapi, ulah nanyakeun ka pamajikan. Dan apa dosa iwati. Lamun urang ngabayangkeun luhurna gunung sok urang katingal dibandingkeun jeung dosa nu pernah urang tidak. Yakin akan kaya dosa. Lamun teu ningali lautan saking luas dibandingkeun jeung dosa nu pernah urang tidak. Maka sudah kaya dosa. Pertarosan dan rumah orang mempertanggung jawab dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik keluar kalau kita mau bisa bahkan menjawab keluar orang ada kebenaran anak kurang mungkin mengalah ketika ibu bapak dalam itu menjadi anak. Kemarin saat itu tidak ada kesempatan kurang penuh kurang terungkir panon bukakan panon batin dan mau istighfar. Mudah-mudahan melalui istighfar hingga Allah turunkan pamakmuran kamuran sadar. Melalui barokah istighfar beliau bagi surah keluar kamuran kata kamuran terasa maksiat. Mudah-mudahan Allah Taala dikasih hidayah serta taufik. Melalui barokah istighfar putra putri urang sadaya. Mudah-mudahan sehingga putra putri anu saleh terus. Melalui barokah istighfar ibu rama urang sadaya ahli pangaosan sadaya anjina saat anjina terus aya di alam marja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ditaati iman Islam diampunkan dosa ditempati di dalam keamanan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu barokah istighfar para kesmasihan kasaya kemudian masjid majelis taklim kain harta tanah kebebasan mudah-mudahan Allah membalas kalau balasan memberikan nilai kesempatan orang berukit lalu berukit para batin konsentrasi ke hati pikiran anggota badan kurang fokus dalam urusan dunia kurang fokus dalam karir kurang fokus dalam pengatur kurang fokus dalam kabin juga susah kurang pantang ke hati kadang semua kawasan yang tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaihi Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi Astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaihi Astaghfirullahaladzim. Sadaya mau istighfar. Alhamdulillah asal saya ini lagi dalam tapi ini
Terakhir, kurang masuk soal kurang sambil makan sadaya iman rasa ngaku rasa cinta yang kurang termasuk umat yang bekerja sambil ngaku Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang sambil makan sadaya Inna Allah يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bahwa termasuk soal diyakini tidak diromani Rasul hadir baik dilaksanakan suasana surat beberapa hakikat Nabi dan harapan yang berdekat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lalu seperti Al-Quran sekarang hadis. Lalu Bapak tidak tahu mudah-mudahan bulan saya silakan dan berhormatan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada yang menghadis dari kesempatan dan sama akhir Rasulullah SAW. Mengucapkan pada hafidhan al-Rasul kirana dan bersolat biasanya di silaturahmi biasanya setiap Sabtu pagi ayat di radio dan upami YouTube ayat di Istiqomah TV seluruh kegiatan kita dakwah dan media sosial yang memang bermanfaat untuk para dalam kaitan para media sosial isi perkara-perkara yang telah nanti mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.